Pamirsa, sawatara informasi anu parantos ditataharkeun ku reng-reangan AIS Pangampi kelompok 2 kelas 11 IS 4. Seja didadarkeun dina dinten ieu edisi Kemis kaping 31 Januari 2018. Pamirsa, simkuringpun Siti Alisa sareng Sugiyawati seja ngadadarkeun iber salengkapna. Pamirsa, warta nu kahiji nyaeta ngeunaan simulasi UNBK kelas 8 MTSN 2 Kabupaten Bogor dilaksanakeun MAN 2 Kabupaten Bogor. Salajengna nyaeta diteruskeun ku rerencangan abdi anu tos aya di tempat nyaeta Inaya Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, simkuring ayeuna nuju di sekolahan MAN 2 Kabupaten Bogor anu tempatna aya di Kampung Cibanteng, Kecamatan Lugisadeng, Kabupaten Bogor. Pamirsa, ayeuna di dieu keur dilaksanakeun simulasi UNBK ku siswa-siswi kelas 8 MTSN 2 Bogor. Ya, bosan cai bodas wae, anu beda. Ya, cobaan air keren, jieunaan IPA Foundation. Air keren, baru teguh mati manten. Jieunaan IPA Foundation. Dijieun tina racun tikus, sianida, jeung kaporit. Mangga cobian kanggo ubar stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, simkuring ayeuna nuju di Taman Air Gunung Handelem anu tempatna di Kampung Gunung Handelem, Situ Ilir, Cibung Pulang, Bogor, Jawa Barat. Biasa ditingali di pengkeureun abdi aya loba pamandangan anu endah. Pamirsa, entong ka mana-mana. Hayu urang asup ka jero heula. Nah, pamirsa, ayeuna abdi tos dugi di payunun gerbang pintu masuk Gunung Handelem. Mangga urang kalebet. Pamirsa, ayeuna simkuring tos aya di lebet. Hayu urang tingalian. Pamirsa, simkuring bade narosan pertanyaan ke salah sahiji pangunjung anu nuju di dieu. Nungguan iklannya. Punten Akang Teteh, simkuring bade naroskeun pertanyaan. Namina sahanya? Nami abdi Muna Sintia. Nami abdi Danu. Asalna di mana? Asal abdi ti Cidudeg. Iya. Kumaha Akang sareng Teteh milih ulin ka tempat wisata Gunung Handelem ieu? Karena tempat di dieu teh sejuk,
Diputer, diletak, glupkeun. Kakak saberi teh ngapisan. Pamirsa, warta nu katilu nyaeta ngeunaan kuliner anu keur viral di daerah Kabupaten Bogor. Nyaeta baso Pak Iman anu aya di daerah Cibadak, Ciampea, Kabupaten Bogor. Salajengna informasina bade diteruskeun ku rerencangan anu tos aya di tempat nyaeta Saderek Sugiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santai, pamirsa. Simkuring ayeuna nyaeta aya di bakso Jontor Pak Iman. Anu tempatna di Jalan Cibungurang, Cibadak, Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Abdi dia bade nyobakan makanan anu khas di dieu di Jawa Barat. Eta bakso Pak Iman. Ini orang nyobaan. Rasana terus pisan. Seueur hargana terjangkau bagi anak sekolah. Simkuring tos nyobian bakso Pak Iman. Nyaeta terus pisan. Rasana ge meuneuh pisan. Hargana ge terjangkau. Teu mahal-mahal teuing. Pamirsa simkuring bade naroskeun pertanyaan anu pamunjung anu dahar di dieu. Untuk teh, abdi bade naroskeun mun nami tetangga sebelah. Nami abdi daya nangasana. Anu di mana? Di Rulia. Kumaha rasana bakso anu ti dieu teh? Bakso Pak Iman teh kaos. Porsina banyak, hargana terjangkau, tempatnya enak. Pokoknya bakso Pak Iman teh pas. Ya oh gitu. Ya. Nuhunnya teteh, terus ngaganggu waktuna. Ieu wae nya ngikutin abdina nyaeta mungkin urang petepang deui esok atau bulan kin. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, warta anu nembe mangrupa informasi pamungkas dina pindangan kelompok 2 kelas 11 IS4. Aya saur ti sepuh urang, acai jadi selewi, kadarat jadi saha lebak. Mugi janten lenyepanan kanggo urang sadaya. Ngawakilan ais pangampi kelompok 2 kelas 11 IS4. Simkuring pun Siti Alisa sareng Sugiawati. Seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi